Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Saperti biasa dinu danget ieu simkuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan kila-kila sada manuk. Mangga atuhnya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan kila-kila sada manuk. Lina naon ti mimiti ngopi ka sisi warung teh. Jadi taya hartina lianti nguseup. Sumawona ngan kantun jukut atawa ngimpleng pikeun nanda sabatur. Masih jauh pisan tina taneuh ka langit. Bororaa nu karitu di pikiran. Cenah eta pedah ngajugur ti tas magrib. Pentaseun imah Kang Soleh. Jeung taya hartina rek papaling. Kokoak sada manuk kawas gagak kadenge deui. Geus aya 3 kalina ngelak. Pas dina tangkal bungur luhureun kuring sakapeung hiber mentas walungan. Terus kukurilingan euteup dina tangkal bungur luhureun panguseupan kuring. Kitu jeung kitu we ti bada magrib. Sagala hal bisa wae barubah tanpa kajudi ti anggalna. Kaasup pola pikir, tapak lacak kahirupan manusia teu woleh owah gingsir. Nya kaasup lalakon hirupna Kang Soleh, lanceuk kuring. Teuing kunaon pola pikir katut jalan hirupna sasa teu pati nyugemakeun. Khususna pikeun bapa. Umumna mah pikeun warga kampung dukuh, kampung-kampung soleh samemehna. Ku antengna nyer elmu di pasantren, moga Jang Soleh bisa neruskeun tapak lacak kaagamaan di lempur. Dukuh nu salila ieu komarana meh pareum. Kitu di antara urang lembur dukuh harita. Keruan ngarasa reueus. Bakal boga dulur nu baris neruskeun hurip hirup nu nyingkem jeung papagon agama. Nu paling harewang kiwari di kampung dukuh sajaba beuki. Langkana imam masjid oge masalah nu mimpin tahlil geus meh tumpur. Omong wa tule salaku imam masjid nu pangdeukeutna jeung imah bapa. Karempan inyana nu teu woleh tik-tik brek gering we. Ngandadak kaubaran ku ayana iber Kang Soleh daek ngalap elmu di pasantren. Harepana liana ku ayana kilanceuk nimba elmu di pasantren. Nu kasohor saeutik gedena barudak di lempur bisa kaasuh. Lain sih nepi ka daek ngaji subuh. Dalah kudaek maca Quran atawa deba bada magrib ge geus kaitung cukup. Daripada lapur mah tibatan bada magrib ting salembrang di buruan atawa anteng ngolorek HP mah. Tapi hanjakal nu dianti-anti saban wanci nu didagoti bareto teh bet kurang nyombo. Sabada mulang ti pasantren teh Kang Soleh langsung midedeh Rosita. Pikeun jadi batur hirupna. Memang mimiti namah daek dipetakeun malah sasatna kadus jumadroge milungi strenan ku cara pidato di muka umum. Yen Kang Soleh teh sasat kahirupan nu caang tur lempeng, kilanceuk dititipan barudak malar diwurukan. Boh diajar maca Quran atawa kitab sapina. Sakapeung diwuruk maca deba atawa perkara perbatalan wudu jeung rukun-rukun dina salat atawa liana.
Kureusna bapa samemeh 2 bulan kilancek mulang teh ngahaja dipangnyieunkeun imah. Memang teu agreng, tapi rohanganna khusus ngahaja diancokeun keur barudak ngaraji. Utamana pikeun barudak awewe. Khusus nu ieu tangtu nu ngawurukna nya Acek Rosita. Nu kungsi ngalaman masantren 3 bulan jeung Kang Soleh. Najan kitu boh masyarakat dukuh umumna atawa bapa khususna ngarasa sugema. Tapi nyatana kasugemaan eta ukur sageprakan. Teu kungsi sataun Kang Soleh kawas nu angkat tangan. Alasanana teu sanggup ngurus barudak teh. Najan sababaraha kali dilelemun malar daek. Anger mugem. Alasana sajena nu kawilang adab basana teh ilmu nu dipiboga ku dirina teu acan manjing pikeun neruskeun tapak lacak pupuhu keagamaan samemehna. Tapi tangtu eta mah ukur alasan neangan posisi aman. Nu kairong ku kuring mah yen Rosita nu jadi pamajikanana teu woleh aral subaha. Kurang sabaran. Basana ngurus barudak nu buruhna ngandelkeun karidoan dewan kaluarga masjid kurang ngajamin. Sokomo basa harita inyana geus dibere boga budak. Kang Soleh marudah. Inyana dudak dadak ngababat dapuran awi jeung rungkun kopo nu caneom nu aya di sisi walungan torongtong. Taneuh nu manjang nyisi jalan jeung nyisi walungan anu bisa oge disebutna harim. Memang bogana Kartobi nyaeta bapana Rosita nu kungsi keok basa nyalon DPR di kabupaten. Kang Soleh teu mirosea mangpirang beja yen di eta tempat teh tegal jurig alias sanget. Eta mah dongeng nu sarua jeung ngagungkeun setan. Tandes Kang Soleh samemeh terusna ngabangun imah 2 tingkat sing horeng di modalan Kartobi bapana Rosita teh. Terus Kang Soleh muka bengkel motor katut onderdilna. Pagawena 2 urang kaitung tiluan jeung inyana bari laladen ngarangkep kasir. Sabada Kang Soleh pindah imah ka sisi walungan minarep jalan gede. Imah nu asal mah dikontrakeun ku bapa lumayan cenah pikeun tambah-tambaheun kabutuh samemeh kuring laki Robi. Ngadenge kecap laki Robi hate teh sok guligah we. Sabab saja bacan keluar SMA teu daek ningkatkeun pendidikan jiga batur. Baringung lah asa teu kairong gampang jadi PNS atawa gawe di swasta. Anggur teh kalah resep nguseup. Nya samodel nguseup nu dilakukeun ku kuring ayeuna di walungan Tarongtong. Nyata peuntaseun imah Kang Soleh teh. Kakak bulan sapasi geus sajam tilem kat tebeh kulon. Munasabah mun kaayaan teh meredong. Gagak nu cenah buluna hideng meles. Kana tangtu moal kana jinisna teh. Ngan antra kadenge sora gagak teh titas magrib. Teu woleh ngelak wae. Estu kawas nembongkeun kila-kila goreng. Rek aya naon kitu? Hate teh tumanya bari cinutrung handapeun tangkal bungur. Leungeun teu esot tina jejer. Kuring tetep mikiran sada manuk. Kawas gagak teh. Moal boah kitu eta teh meureun minangka lelembut atawa jurig nu tempatna kajorag ku Kang Soleh. Sab cek batur ge sabada kilancek ngabangun
didinya seorang nu nyingkikik teh geus teu kadenge. Nu sok kadenge teh nya sora manuk nu sok kuak-kuak teh. Jam 11 peuting di pentasen walungan katangan aya mobil eureun. Pas hareupeun imahna Kang Soleh. Kok kuak. Ujug-ujug sada manuk teh kukurililingan luhureun imahna Kang Soleh. Telila ka sawang jirimna hiber ti pentas katangkal bungur luhureun kuring bari terus sada kuak-kuak. Barang jep jempe awak ngadadak muriding sok komo basa ngadenge sora bedil dar dedor ngepung imahna Kang Soleh. Kejebur ti luhur imah aya nu ngajleng ka walungan bari terus ngojay serta mentas kepala bah kuring. Di antara sora tembakan nu norok-tog kuring bayang hayang ngakorowok ka Kang Soleh atawa wakca balaka ka maranehna. Kunaon kuring bet nandasa batur. Padahal teu pisan boga niat nandasa batur. Sok komo lamun jadi terorisme. Jauhan pisan cicing didinya soteh ukur keur nguseup. Tapi reaksi pelor nu terus nyalak sakujur awak ngalantaran nekun kuring jadi teu walak kaya. Tah kitunya pamiarsa dongeng ti sim kuring Ujang Comro anu ngeunaan carita kila-kila sada manuk tea. Pikeun ieu teh saleresna mah nyaritakeun salah sahiji ciri-ciri anu pikeun manuk teh sok nyora dina waktos-waktos tartamtu kitunya. Misalkan aya pananda punten, aya nu ngantunkeun, aya bencana, aya peristiwa-peristiwa anu di luar nalar manusia gitu. Pamiarsanya mung ieu teh dongengna mirip-mirip carita anu ngeunaan kanu hal eta gitu, nyirikeun gitu. Mun atuh ieu teh dongeng sugan tiasa sanes ngahibur wae ka pamiarsa. Mungkin ieu teh kanu aya kiasan gitu, makna di balik cerita anu Ujang nembe paparkeun, mugi aya mangpaatna oge gitu nya. Mun atuh ke dilajeng deui dinu sesi dongeng danget anu sanesna sim kuring bade istirahat lah ke pameng di lajengkeun deui dinu waktos anu sejenna. Mangga atuh nya pamit lah, amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.